Jadi masalah dog-dog atau reak nu kamari ku urang di obrolkeun jeung imam oge. Jadi ya berarti termasuk salah satu tokoh oge kan? Nya. Itu urang teh bahasana dog-dog apa reak ya? Dog tuh. Atau dog-dog jeung reak teh eta keneh. Iya tetak teh. Kamari. Asa ulah arak. Arak-arakan. Jadi di dia silahkan Abah Engkos ngabuka tentang saeutik we tentang non Juarta jeung ieu ning sejarah eta. Urang rencanana kan hayang ngabalikeun ka aslina gitu. Tah mengkritisi eta, tah si Abah ge pasti cocok ya. Mumpung nyambung lah. Kuduna mah aya hiji deui Mang Anung gitu kan kurang dalam motorna jadi kan nganduaan kadina ke urang pemanasan we lah tentang ya wacana dog-dog lah. Sok silahkan Bang Kos. Sampurasun. Rampes. Abdi ye aduh punten ye sanes ahli. Sanes ieu tapi pernah ti leuletik ngagugulung jeung dog-dog gitu di antarana meureunnan abdi Kang Suhara almarhum, Kang Kunang di blok paling ditu mah Kang Anung, Abah Anung gitu. Termasuk abdi, tapi abdi mah tapi ka ayeuna teu ngilu aktif kan dog-dog mah tapi tiba heula apa sejarah-sejarah anu terutama mah sejarah Amang Juarta, Abah Juarta. Tah aya deui abdi ieu kasih Abah. Abah oge karesan tokoh dog-dog, tokoh reak. Oge, tapi generasina hampir saluhureun abdi saeutik si Abah mah. Saluhureun generasi mah jajaran Suharanya kah, Bah? Ya. Jajaran Suhara. Tapi ai di Nubrang mah bareng dah si Abah osok. Dog-dog abdi oge sok lalajo si Abah. Kitu keur baheula teh. Tapi di Cinunu kan aya dua aliran. Aya aliran madhab ya, dog-dog. Ini penting dah ya buat anak muda kan informasi. Aliran madhab dog-dog. Madhab dog-dog cek madhab. Aliran dog-dog. Anu menyetuskan aliran dog-dog teh nu katen kabaca ku abdi baheula mah aya dua. Hiji karuhun anu paling utama di timur di barat mah Abah Juarta. Makena termasuk peralatan dog-dog angklung dan sebagainya. Terus Abah Juarta selalu memberi tong dan sebagainya lah. Detail dah banyak alat musik. Ya Abah Juarta mah modelna ngajadikeun kuda lumping dengan ciri khas di tempat-tempat anu tertentu. Maksudnya tertentu teh kumaha ceuk manehna we lamun di dieu kudu daerah Sadang. Aya tempat khusus yang menjual daerah Cipadati oge aya khusus. Daerah Kampung Jawa nu ayeuna mah Sukasantri jajaran jalan yang Landros eta teh di dinya selalu di dinya ngajadikeun tara di mana di Sadang oge aya hiji. Hiji tempat ya. Jadi hiji tempat untuk bisa di mana wae gitu. Hiji kuda lumping. Salah kuda lumping oge geus jara di kuda lumping teh ku si kuda lumping teh di talian. Ikat berem. Selalu pakai kuda lumping. Ciri begitu dijadikan ku Mang Juarta kuda lumping di kudana we gitu. Dan di ajelengan lu tuh ber gitu lompat. Tara lepas kuda lumping anu ciri khas kuda lumping teh eta. Zaman Mang Juarta tagis gitu begitu kaitu ieu tangke terakhir mendekati ka nu hajat. Aya hiji anu cek urang mah meureunnan tokoh karuhun we lah. Tokoh karuhun saha nyata nu baheula mah nu sok jadi nu kitu teh almarhum Mang Ukar. Almarhum Mang Ukar, almarhum beh dieuna, adina almarhum Mang Kunang. Beh dieuna deui meureun almarhum Si Wawat. Beh dieuna deui eta terakhir siga nama eta mah Kang Suhara. Suhara ge henteu tetep Kang Kunang nu paling hiji mah eleh ku antara Suhara jeung Kang Kunang teh Kang Kunang nu paling diutamakeun sok dijieunkeun naon lah kitu ku Abah Juarta teh. Eta ciri khas Abah Juarta mah nepikeun ka jadi kuda lumping teh henteu siga ayeuna. Ayeuna mah dog-dog tinggal igal. Kuda lumpingna eueuh dog-dogna mah aya dog-dog mah bener. Tapi katingalina teh wah
tepuguh we aya nama ciri. Tah kieu nya manggat Lumping. kalimat ye. Tah aya nama teh Abah aliran anu teh Abah Rahmanya bah. Nya, jadi manggat kalimat teh kieu di Cinunuk sainget kitu nya. Sainget teh ngan aya 2 grup dog-dog teh. Bener ya, Bah? Anu hiji grup Bah Juwarta. Bener. Ai dog-dog dan dog-dog opat. Dog opat. Nya, teu make bedug. Teu make bedug. Ai anu hiji mah Mang Rahma grup teh grup Mang Rahma. Make bedug eta. Eta mah make bedug gitu. Dari segi alat nu ngabedakeun Segi alat teh ngabedakeun. Dinu takolanana ge geus beda. Beda di takol ge. Gitu, dinu takolanana gue. Memang eta aya kuda lumping segala macam gitu nya. Sarua wae gitu tah. Ai baheula mah nu disebut kuda lumping teh jadi henteu leupas tina kukudaan. Mata kuda lumping teh. Nu disebut kuda lumping teh henteu leupas tina kukudaan. Tah tuluy ya ieuna eta naon malah model di Mang Rahma aya 2 anu sok dijadikeun teh. Hiji Mang Emen. Mang Emen. Eta khusus Mang Emen teh urang mana, Bah? Mang Emen teh Urang Bakan Sumedang. Bakan Sumedang. Kitu nya. Hiji deui. Eta anu hiji deui Mang Kewen di Cipono. Ingat abis kan. Tah Mang Kewen mah ieu nya duka kumaha alasanana. Jadi tiap jadi teh ieu nya geus make kuda lumping geus dipakekeun kuda lumping jadi dipakekeun. Tapi lesot gitu aja. Lain lesot malah kuno reng-rengan malimna we gitulah atawa naon penjagana we. Penjagana we gitu nya penjagana teh dibuka di laan Mang Kewen mah. Jadi henteu make kuda lumping. Tah, jadi lamun ngobrol urusan eta geuningan dinu bahasana ge sok sanajan can kakoreh kitu nya naon anu sabenerna. Ngan dinu prak-prakanana oge jadi geus aya ciri. Aya ciri teh kieu lamun kuda nu disebut eta itu emen kuda lumping. Eta naon atawa kuda lumpingna emen. Tah ti isuk tepi ka sore teh ti mimiti init nepikeun ka buri teh henteu lesot eta teh. Kuda lumping teh. Itu ai Mang Kewen mah teu make ternyata aya istilah dinu dog-dog eta teh. Jadi lamun disebut itu kuda lumping nya tah make alat. Ai anu henteu make alat mah disebutna kodokong. Anu henteu make alat mah nya tah Mang Kewen anu ieuna teh pelakuna teh kitu nya. Tulu eta bari eujeung ceuk cenah mah eta teh henteu eling kitu nya. Henteu eling gitu atawa kasurupan gitu nya. Tah ceuk anu ieu teh naon hampir sakabeh lah nyebutna yen eta teh anu 2 eta teh kasurupan kan anu hiji mah kuda lumping jadi make alat teh telesot kuda lumpingna teh. Nah, anu hiji mah henteu make di laan teh nya disebutna kodokong jeung anehna kieu eta duanana anu pelaku eta antara kodokong jeung kuda lumping teh cukup ku kolor wungkul di buligir. Tah lamun teh mah rek nyebut tara kolor kuda lumping baheula mah tara make celana panjang tara make kolor unggul. Malah eta naon Mang Emen teh awakna teh bersih gitu nya. Bersih itu awakna teh bersih. Dedeg nyebahnya Emen mah gitu nya. Ingat abdi oge tah. Anehna teh lamun ngabelenyeng lumpat teh gugulitikan dinu rucuk teh ya nya. Urutna sugan baret raheut sugan dadas raheut tah eta kaunikanana can kabongkar kumaha lah rahasiana nya can kabongkar duanana ge boh kodokong budak tara aya tatu tara kajon teh ajelngan kanuna kuda lumping teh kitu nya kanu rucuk maklum baheula mah pan pager teh cucuk unggul. Suruh jeung nganaek heuh. Aya aturan pager teh baheula mah nya bah. Di ajelengan teh bener. Tuh. Kuda bener kuda teh wajeleng ka ditu kuda we kumaha. Lain henteu jiga ayeuna gitu. Tah jadi lamun nyangkut dog-dog tetap aya filosofi. Nah, itunya aya filosofina sok sanajan. Di masing-masing grup beda keterangan tapi nu utama nama
hiji aya talingtit, kadua tong, katilu brung, kaopat badublag, lamun anu lima nya ta bedug. Nah, jadi lamun filosofina ieu saapal di dieu gitu nya filosofina. Talingtit, talungtit, tong ngaberung, kana nafsu ceuk badublag teh sing nincak. Ulah salah tincak. Ulah salah tincak. Ceuk bedug ulah gedebul sia ngeusian kakosongan. Dah eta. Ngeusian kagorengan. Dah. Itu ulah gedebul ceuk bedug teh. Itu jadi sok resep ngabeberkeun kagorengan batur, nutupan kagorengan sorangan ceuk bedug. Matak dibunian bedug mah kenca katuhu kulitna. Tah eta sapintas we lah. Teh juga bedug masjid lah gitu. Bedug eta mah duanana aya kulitan. Jadi ulah gedebul ceuk bedug teh. Cuk ulah gedebul. Cek berung nih Gitu. berung. Ulah ngaberung. Ulah ngaberung. Apalah ngaberung? Ngaberung kanu nafsu misalnya. Lain ieu mah. Ngaberung nafsu lah. Ngaberung teh. Iya mau budak anyar. Tah, itu. Keras ya. Tah, jadi Terangkeun. lamun henteu Coba nya. apalah? Ngaberung teh naon cenah apa? Ngaberung. Ulah ngaberung nafsu. Jadi Maksudna mah, ulah sangeunahna hirup teh. Sangeunahna ngaberung. Gitu. Sing nincak ceuk badublag teh gitu. Tah. Ulah Bahasa ayeuna mah ulah abur-aburan gitu. ngaberung teh nafsu we, nafsu anu jadi tandil kieu, salah. Eta ceuk alat anu 5 eta teh, ieu nya kitu keteranganna teh talungtik. Talungtik. Tong. Tong ngaberung Tong. nafsu. Tong. Jadi nyambung. Talungtik. Tong. Brung. Nah, brung kan berarti tong teh kudu brung. Jadi ulah ngabrung. Tah eta cek brung Cek gedenya Bang. badublag, sing napak. Ulah salah tincak. Ulah salah tincak gitu. Duduk. Nah, eta. Tak. Tah, ayeuna Bah. Ayeuna ya ngobrol urang. Tah, menurut kieu cek Abah, beneran. menurut cek Abah ayeuna. Kak, tong ka kadinya. Aya iya. Tadi kan soal malim ge can ka ieu nya artinya Abah ngkos teh harita pernah ngomong malim teh teu sembarangan, istilah khusus bawaanna Iya. model kasus model kamalim mah anu aya lalajo naon milu nganon ngajadikeun Tah, eta. teu kitu. Jadi- mah tah eta terangkeun. Jadi kieu lamun di grup belah kulon gitu nya Bang Abah teh. Jadi hiji malim teh teu bisa saha wae. Malim teh geus titik kudu dan tong boroni sebenarnya mah malim teh kudu khususnya Bah. Khusus teu meunang saha wae. Ngaranna ge malim. Kayak jadi seorang pemimpin lamun teh mah juru prihara lamun dina makom mah kuncen. Saudara Atawa kitu kan. lamun dinu ieu mah pawang. Pawang teh. Gitu. Malim tamu Teu meunang. Teu meunang. Teu meunang malim tamu beda eta oge teu meunang. Beda garapan Tetep kudu tunduk, kudu patuh ka malim. Tah si malimna teh berwibawa. Bahwa manehna mah tuh kudu ngiluan ngadogdog. Tuh kudu ngiluan naon. khusus Malim we malim. Jadi malah sing bisa nurutkeun kuda lumping anu ngamuk ge ku malimnya baheula mah. Eureun kuda lumping teh Nah, kieu meureunnan nya nya. Nama pendek nama kieu lah. Jadi kembali kanu hal filosofi tadi. Nah, lamun nganggap goreng teh hartina henteu nyaho. Teh nyaho. Kudu usaha nyaho heula sararea oge supaya teu bola anggapan goreng. Tah contona ayeuna aya reak dogdog teh nya, aya dogdog misalna. Wah, teu kudu dilalajoanan eta mah siluman unggul. Pan aya bahasa kitu. Aya. Aya nu nyarita kitu. Aya. Tah encan nyaho geus nyanyahoanan. Nya geus ningali manehna siluman. Kawas nu geus ningali wae. Jadi encan nyaho geus nyanyahoan, ulah nyanyahoanan lamun encan nyaho. Bisi salah kaprah, salah ucap. Gitu meureunnan. Pan kabeh oge nyata aya filosofina tadi teh. Nyangkut sagala rupana ritual sasajen naon. Eta teh kabeh aya filosofina. Ngan pedah beda ucapanana, kabeh ge doa. Anu maha kawasa. Gitu. Tah bari Maksud tujuanna. Nah, bari cek keterangan Abah kan leuwih halus, lemes gitu tanya. Ngejero gitu saeutik gitu. Tapi kan tah jang urang teh generasi penerus teh dog-dog teh kudu seperti nu ceuk si Abah. Ya Bah.
nya mengandung atuh. filosofi. Nu kahiji mah lain mengandung si penabeh terutama mah si pelaku seni dogdog apa filosofi nu cek Abah tadi. Itu soalna Naon teulingtit, naon tong, naon brung. Iya, lamun komo lamun nepikeun ka diheureuykeun mah matak di dieu mah sok amek lamun Sok ningali aya nu nu ngah. diheureuykeun, Aya kumaha nu diheureuykeun ayeuna kitu nya. Lamun anu diheureuykeun berarti geus ngaruksak budaya. Contoh nu diheureuykeun teh kumaha? Ya, misalna ayeuna di mana wesokna para bawat. Foto meunang. Tuluy ayeuna. Ha pan eta teh lamun dia mah Pacul. meureunna. Lain wae kitu. Eta teh pan kamus. Kamus, bener kamus. Kamus eta teh keterangan. Jadi ulah di mana wae sokna. Ulah sembarangan. Mumule da eta teh keterangan ngandung arti. Ulah diheureuykeun nabeuna oge. Mun teu bisa kudu diajar. Diajar, ta eta. Mun teu nyaho kudu dikanyahokeun. Nu tadi teh anu sebutkeun asup filosofi teh jadi nu nabuh teh kudu nepikeun kana batin. Ya Pak. Iya nya tuh. Kana Pangke batin. ieu nya ayeuna. Di nu sagala rupa pan ceuk katerangan ieu, malah kusinen pan dihariringkeun. Ilmu tungtut dunya siar nu awan perlu disinglar. Eta teh ulah dianggap kecap lumayanan. Apan jelema mah boga kewajiban. Ti mimiti digenong wajibna neangan ilmu teh nepi ka liang sedong. Ti mimiti diais nepi ka dipais. Nya wajibna manusia neangan ilmu teh. Nya. Ti mimiti hudang sare tapi ka molor deui. Kitu wajibna teh. Eta teh wajibna teh tah kitu meureunan lah eta mah singkatna mah. Lanjut anu tadi menurut Abang Kos kan ayeuna generasi penerus teh geus di khususnya di urangnya kelihatannya kan banyak ya nu resep nu hayang ya. Tapi kan banyak yang melenceng ya kan. Ya. Istilahnya tidak sesuai jeung nu Konsep Abah. tradisi. Wah, mungkin lain konsep lah. Tradisi baheula, tradisi ya eta anu ditangtukeun teh filosofi dogdog. budaya urang Filosofi dogdog we lah. Tah urang kumaha cara mengembalikan ini ke tradisi aslina. Ya memang bisa susah gampang ya Bah. Susah gampang. Aya ieu nu pupuk Ai cek abdi mah bisa tergantung karena nu tadi teh ya pelaku seni dogdog bisa memaknai apa arti dogdog nu cek Abah. Itu kan kudu ada bimbingan dari para seni Nya ini. tak kieu meureun nu utamana mah ieu nya lulugu seni di nu eta guru. Nah, Kudu nyaho, kudu ngarti. apa arti? Ulah ngan sakadar resep jeung pedah boga duit bisa meuli alat. Tah eta. Percuma Teu ngaruksak budaya. Teu sagampang eta. Gitu, teu sagampang. Jadi ayeuna engkos boga duit meuli alat Meuli dogdog. reak. Meuli dogdog. Teu nyaho barudak artina. tabeuh teu nyaho artina. Akhirna ruksak budaya urang. Tah diruksakna budaya urang teh lain ku batur. Batur mah pantes rek ngaruksak ge heuh. Ku urang keneh diruksak. Tah ayeuna nu anu ieu anu pangna jadi ruksak ayeuna we anggapna ruksak ayeuna. Begitu generasi penerus eueuh kolot-kolot tah siga si Abah geus eureun teu ngadogdog. Kang Suhara eueuh Kang Kunang teu aktif dan sebagainya tah tanu ayeuna mah komo lain nu ayeuna mah malah jadi arahna beda. Beda arah. Arahna teh jadi arah ke. Beda arah. Anu kudu. Apaan anu iya, beda arah we kitu lah. anu rek ngalaksanakeun. Jadi arahna jadi arak. Jadi abok. jadi lain iring-iringan, ayeuna mah nyebah lain arak-arakan. Jadi arak-arakan. Itu. Arak. Nah, kaduana nya eta generasi penerus ayeuna teh ditinggali teh can memaknai jadi antara barat dan tradisi Sunda digabung. Tah, Ayeuna mah kieu we ieu nya. digabung. Jadi kieu hancur. Ieu pepeujeuh ka para tokoh seni. Nah, Ieu nya pepeujeuh kitu nya. Ulah ngaruksak budaya berarti carana lulugu seni kudu ngarti jeung nyaho. jeung nyaho. Naon maksud tujuanana ulah ujug peledug ngukus teu nyaho ngaler ngidulna. Ayo ke misalna mah mugi-mugi abdi sing kieu misalna abdi teh mah hoyong beunghar. Kumaha lamun mah ngorejat.
Apaan aing teh mau kojor teh kalaparan. Ayo saja Pak. Kumasa saja. Loba filosofina pira lu dibuka mah teu kudu ayeuna ieu aya. Kontena loba ya mah. Loba. Dog-dogan heula gitu. Ayeuna mah geus we lah heulanan ieu aya nu nungguan ieu nya. Bokai. Jadi aya episode berikutnya lah. Berlanjut. Oke, lumayan cukup lah. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampuran lah abi, ampun aja abi. Ngiluan ye kuang kasih abah ye kadukung ku si abah. Tara balik wae karena aing mah. Ayo